budak kamarana nya. Buset, saya tanya kerak nyeuleuh aing. Nya mau mawa kantong dinan. Ai sia orang mana nya leumpang nyelonong wae nyebut punten ke ih teu sopan sia. Aing mah dagang kantong lain dagang nampan. Dagang nampan. Ih, sanu ngomong dagang nampan, bu aing nanya, biasa lewat teu sopan ka aing, lain nampan. Keukuh, urang mah dagang kantong lain dagang nampan. Astagfirullah, loba amat di lembur inu bolot. Ih, ai sia orang mana sih? Yo amat dagang kantong kau suka sih Heuh lah kumaha sia arek suka asih ka Sumedang ka mana kayak terserah sia eta mah. Teu jelas. Ih, karasel amat di mah wae. Ulun apanya? Sugan we kapanggil Arok. Dah si Bob itu. Bob. Bob. Kemana sih ya? Tuh biasanya nyamper aing, Bob. Cuma nyamper sama, uling kita jajan sama. Sia itu mah amat yang baturan Bobi sia. Tuh bola si Marok, pan beteng aing produksian sama. Sia Bobi, emang sia doang buka beteng, Bob. Saruan ge lapar. Wah gitu Bob, hitungan sia jeung aing mah pamali. Semoga ceramah saya udah dah. Kajian puasa geng lah. Lagian sia makanan ulin, mah beteng ge. Eneun di mah. Rebok. Rehe amat di lembur. Dagang kantong mana deui aing. Liur aing. Banu bolot di lembur ieu. Buset, itu awele nu kamari poeng cikina dicokotnya. Aduh, kumanya. Punten A. Neng. Ih, mana kamari nyokot kadaharan enis teh nya? Neng, lain kitu. Kamari mah lain nyokot eta mah. Kamarinya keur leumpang. Eta manggi di jalan dicokot beh. Mangkana amun non teh ulah padu cokot wae. Geus dihampurak wae Rizky. Manggi Arok teu A. Si Arok, henteu dah teu nempok. Emang kunaon gitu? Oh, teu nempok. Tarik naon sih? Yang geus atuh. Mun A. Tumben-tumbenan si Arok di tangan ku awe. Wah, curiga ini mah. Kesemar mesem sama budak. Rok kan heula cicing Aus aing yeuh. Nya lapar sama aing Sia tadi lapar, aus sarua aing lapar Bobi. Tah sia tah daharan tah takut tah. Goblok emang nang rinyu ngeureut batako. Jajan atuh jajan. Jajan boro-boro jajan Bobi, nya sorangan aing teh gawe Sia we tuh jajan. Sia mah sarua aing ge pugu teu duit. Aing nganggur sia mah. Duit di mana aing sia? Buset, aing sarok mau plastik di. Nyawa ge Bob. Sabot aja mah Coba Rok tanya ku sia tah. Embung aing Bob, sieun aing Bob. Bisa we Bob, buru Bob. Sasah ngenjuk-juk wae. Bob. Cicing masih dah budak Bob. Apa buat Bob dah budak Bob ya? Bade muni kantong mah. Kantong. Rok sasi Rok ya. Saya. Tuh, gua kata si Marcos ya, jadi kreator tuh ya. Iya, saya mirip Bob, bener Bob ya. Heeh. Urang mah dagang kantong di dieu, kan pegawai kantor aku meuli moal. Sekarang ngomong pegawai kantor gua. Jelas. Aduh Bob. Hanya ada bolot di wae Bob ya. Ieu ranya lawan bolot ya. Arek mah ayo. Mun moal kurang dipaksa ya. Karena buduang ieu. Buk doang beureum ku sayam negeri. Siap udah ngomong dagang ya. Orang maledek, yang suruh kenyang hemat negeri. Loon cuma. Tapi benar kau nih Bob titik ku tadi. Emang buk sama negeri bego. Seseruana. Itu iya Arok sampekeun Assalamualaikum Kernaon? Eris. Biasa Riz kita cahan ya. Ngobrol biasa. Diop ya, Rok. Saya geser teh. Jadi gawe Bobi. Mana geser sama. Riz ya. Diop ya, diop. Yo sih. Iya. Riz tos di mana di? Mereka mana emang? Tos di imah karasa yang ulin. Ulin we Riz jeung Bob ya. Bener topnya? Bukan siapa Bob? Bola. Arok di mana? Tuh di sana itu. Kayak mayo. Neng Abu bagaimana di situ? Nanya. Para amat toknya. Arok tuh ulin. Jadi sekarang apa ulin wae? Sih ente sarua cara ulin wae. Sarua Riz, capek orang gue ulin bae.
Bob, aing baik ah. Regang aing Bob, sama mandi Bob. Aing baik ya. Regang Bob. Oke Rok, siap Rok. Paka guys ya. Geus dik balik hareudang di dieu mah. Ih, aing mah kalah baralik. Ih. Baik ah. Ai sia. Ih, geus kapanggih deui wae anjing sia. Geunan sih tasnya plastik. Ih, tadi mah mau plastik we. Ya lah, udah numpang teh. Untung plastik aing secara roek sia mah. Ih, kalah nyalakeun aing pugus ya talumpang ngeumi cepet kos orai cai. Serius arek meuli. Borong we kabeh. Ih, sanu arek meuli buat teh jelas ih. Alhamdulillah sebalik deui. Sia senang kapanggih aing tapi aing rujit kapanggih sia gaper komo ta sia mata. Hayu res masuk. Mukal asup ti karge kapanggih ih. Kong gara sia tuh si tengah ada jadina Oh, bener per. Naon buat jelas unggalan panggil sia aing.